Tadi tunduk-tundukin baik cina gitunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi dina kabanggaan eta Bapak Ibu kahade. Sing naon, sing waspada, sinareng hati-hati. Harta murang kali titipan ti Allah. Ari nami titipan teh kudu dijaga leres-leres beseng roh. Beseng roh. Bising naon? Bising ruksa. Nya kumaha cenah ruksa? Maknya anak ruksa. Ruksa. Kau mau ayeuna mah nu ngaruksak teh musuhna teh musuh dalam selimut. Anu dihadirkeun kadang-kadang ku ibuna ku bapana. Dede naha cenah eta si Siti Badriah nya. Si Siti Badriah bet nyebutkeun ayeuna dihadirkeun teh ku indungna ku bapana. Eta mah rek rumaos hatur nuhun teu rumaos pedangna. Ayeuna tingali murang kali ayeuna tius wanu sabaraha 10 tahunan nya ayeuna mah seueurna teh di mana nya penglawan nya penglawan ka zaman kapungkur mah zaman abdi urang balik arageun kieu teh aya naon seueurna teh di sholat ari mah saarageun kieu sayuswa 10 tahun karaduhan artos teh kanggo meser HP. Bapak gaduh. Moalnya ari eta dongkap artosna teh saha bu? Dina cenangan kan urang kali nanti. Jadi secara tidak langsung setan teh nya eta aya de. Dok masaha. Henteu kerana